Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang palawargi sadayana. Penakdi sareng simkuring dina channel Dongsun TV. Anu sakumaha biasa baris ngadongeng dongeng Sunda anu karya pamiarsa pengalamannya bilih pamiarsa gaduh cariosan mangga kantun-kintunkeun wae ka simkuring insyaallah ke baris didongengkeun. Hatur nuhun anu satia manco dina channel Dongsun TV ieu sareng anu nuju manco, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun milik rezekina sareng anu nuju gaduh permasalahan mugia dilancarkeun dianggalkeun beres sareng urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Obrolan Rejeung Bangsa Jin. Obrolan Rejeung Bangsa Jin karya Eli Herlina. Ieu carios teh parantos dimuat dina majalah Mangle edisi 2883 dina episode Puriding Puringkak. Yeuh langsung we kana cariosna. Wilujeng manco geura siapkeun cikopina, siapkeun caneteuna, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun obrolan Rejeung Bangsa Jin. Asa karesel cicing di imah ukur kadua orok, pagawean di imah geus rengse. Tuman sapopoe ku pagawean kiwari kapaksa kudu numpi. Alatan salaki teu ngidinan digawe deui saenggeus boga budak. Tambah kesel mah atuh uulin we di taeun mamah. Kitu ceuk manehna basa kuring ngomong kesel cicing di imah. Nya mending di ditu ngarah teu kareung teuing. Ringkinik budak diais dibawa ka imah indung. Basa datang kasampak keur saruwung, sigana indung keur ka warung, adik keur ka sarakola. Ari konci imah mah apal nendeuna, bus we ka imah budak sare tibra, disarekeun we di kamar hareup. Rarat reret di imah eueuh pigaweyeun, dina meja aya baku ngagoler. Buku dicokot dialak ilik ditingali judulna rada muringkak bulu punduk. Judulna teh Obrolan Rejeung Bangsa Jin. Gambarna seuneu luhureunana aya wujud jelema sapotong. Buku dialungkeun deui kana urutna, tuluy nyetel TV tapi eueuh nu rame. Tungtung namah nyetel radio, kebeneran aya lagu-lagu heubeul. Asa kabawa ka mangsa lawas, teu karasa reup kasarean. Asa aya nu ngahudangkeun basa kadenge budak ceurik. Duh, si ade. Kasampak budak geus nyaring bari ceurik. Nyot we disusuan, budak repeh malahan reup deui sare. Ret kana leungeun buku teh beut dicekel, sigana bieu baka tingku reuas jadi ngarawel buku. Tambah kesel bray dibukaan tuluy dibaca. Bab kahiji asal muasal bangsa jin. Bab kadua kaayaan bangsa jin dibandingkeun jeung bangsa manusia. Karek dua bab indung jeung adi nu bungsu daratang. Di imah jadi haneuteun budak nu keur sare oge jadi nyaring dioleg ku bibina. Pas sore mangsa mulang buku dibekel. Asa panasaran can kabaca kabeh. Di imah sarengsena masak ngurus budak jeung awak sorangan bari nungguan salki balik buku dibaca deui. Bab 3 jalma-jalma anu bisa wawuh jeung bangsa jin. Basa salaki mulang buku kapaksa diteundeun heula sanajan panasaran oge. Siga biasa ngabulaan salaki ngobrol ngaler ngidul bari ngoconan budak nu keur mejeuna pikaresepeun. Wanci tumoke salaki geus peureum ngagoler gigireun budak nu sarua geus tibra. Kuring can aya pitunduheun.
Buku dihanca deui ayeuna mah beuki rame nyaritakeun ngeunaan carana bisa asup ka alam jin make ayat-ayat tina Al-Qur'an. Rengse maca bab eta kaayaan peuting geus jumempling saukur kerek salaki jeung renghap budak nu kadenge. Panasaran, hayang ngabuktikeun nu aya dina eta buku. Lalaunan cengkat tuluy abdas, deker tahajud terus wiridan. Tahajud diwedawamkeun sanajan rada belang betong keneh oge. Saterusna nyobaan wirid nu aya dina buku. Rengse salat jeung wirid teu aya nanaon tuluy we sare. Pas subuh mangsa adan ngalang laung asa aya nu ngahudangkeun, awak asa beda karasana. Saterusna mah siga biasa we teu aya nu aneh. Bebersih, salat, nyiapkeun kaperluan salaki nu rek ngantor. Nyeuseuh, gegeroh, ngamandian jeung ngadangdanan budak. Balanja ka warung jangan pasakeun poe ieu. Rengse pagawean bari gogoleran gigireun budak nu keur tibra gep deui kana buku. Angkanan rek nganggeuskeun maca. Sakolepat aya katingali nu ngajuringkang di tengah imah geuwat cengkat. Bisi aya semah dialak ilik kaluar oge eueuh sasaha. Bus deui ka kamar, karek ge dina kasur, kadenge sora nu diuk dina korsi matri atra ngaraketna oge. Kuat ditempo deui eueuh nanaon, tapi aya nu ngolebat ka dapur terus disusul. Di dapur oge teu aya nanaon saukur hordeng ririaban, kentak istighbar. Boa tina amalan peuting ieu teh, geurentes hate. Dihareup kadenge nu keketrok kentak kahareup bari gegetun. Nah, ari sia rek ngagoda ka aing. Kunaon mah? Ieu mah bapa tinggalin kacamata, sing horeng salaki balik deui. Ih, bapa, itu hayam batur balangor. Ngabelehem asa era ngomong kasar. Oh kitu, muhun sok we bapa mah ka kantor deui. Pokna bari ngusap tarang kuring leos we indit deui. Asup deui ka kamar saenggeus ngoncian panto terus salat duha. Rengse salat budak nyaring terus dihuapan bari diajak cacarita. Budak ceceuleuh ketekan seserian tapi panuna melongna asa lain ka kuring. Alhamdulillah nepi ka mangsa salki balik teu aya nanaon deui. Wanci tumorek siga biasa salat tahajud terus wiridan. Barang cengkat digigireun aya nu cengkat oge. Ngarupakeun lalaki tengah tubuh dangdananana siga ajengan. Dua dampal leungeuna dirapetkeun dina dadana, manggut hormat ka kuring, biwir ngageter rek ngajerit teu bisa. Assalamualaikum. Pokna. Waalaikumsalam. Hampura Nyimas, kusabab ayeuna anjeun bisa ningali bangsa kaula, seja ngawanohkeun diri kaula karjan nu sadela ieu ngajaga anjeun. Ngajaga? Nah aku naon kuring bet kudu dijaga? Janji kula ka uyut Nyimas rek satia ngajaga turunanana, utamana mah nu boga tanda bodas dina luhur bujal. Uluh, cucu ngah ningali tanda bodas dina luhureun bujal kuring. Teu kitu Nyimas, keur bangsa kula mah teu aya nu ngahalangan kana paningali. Naon sababna kudu dijaga? Rarasaan teu aya nu kudu dipikahariwang. Nyimas, bangsa lelembut loba nu resep ka anjeun. Jadi mun teu dijaga anjeun bisa dibawa ku maranehna. Leuh, kutan kitu. Jadi sadila ieu kuring dijaga ku anjeun, naon buktina? Nyimas, ingat basa dompet Nyimas leungit di lapang. Geuning kapanggih deui tina handapeun kasur. Terus basa Nyimas labuh tina keretek nu kuduna notog kana aspal, tur bakal kageleng mobil, tapi kalah ngacleng ka sisi jalan ngaliwatan mobil bari teu nanaon, eta alatan kukula di pangku jeung rea-rea deui. Sajongjongan ngahuleng, bener pisan naon nu diomongkeunana teh. Kuring remen menang keanehan, basa keur kuliah di Jogja,
Duit sidik tinggalin di imah di Bandung tapi kapanggih dina suku calana. Anu padahal karek menang istrika. Basa dikodokan teh pan sidik teu aya nanaon. Basa keur muncak ka Gunung Papandayan halab-hab col aya nu mere Aqua sabotol terus nu merena teuing ka mana ngaleosna. Naon alesana anjeun urun kumaula ka uyut kuring jeung turunanana? Kaula kahutangan budi. Anjeunna nu geus nyadarkeun tina lampah sasar. Mata kaula jeung saturunan bakal urun kumaula ngajaga ngariksa pangersa jeung turunanana. Bener eta teh taya pamrih. Bangsa kaula mah tigin kana jangci tara lanca-linci kula lain jin anu sok nyiliwuri. Kula jin Islam sajati. Naha karek ayeuna papanggihna? Pan Nyimas nu karek bisa nembus ka alam kaula. Nyimas bakal loba titingalian. Bongan lalangsena ku Nyimas geus dibuka. Lain kaula wae nu bakal katingali tapi nu sejen oge dina rupa-rupa wangun. Bangsa gaib teu boga wangun mandiri jadi tong aneh. Mun Nyimas bakal ningali nu araneh. Ngadenge kitu mah asa soak. Walah, kuring embung ningali nu karitu ah. Kumaha cara sangkan tong bisa ningali nu teu paruguh deui karjaan? Nyimas kudu kanu bisa nutupkeun deui lalangse gaibna. Aduh, kumaha atuh? Keun Nyimas, da moal wanian ngaganggu dijaga ku kaula. Sapeuting eta mah bener wae lolobat titingalian nu araraneh. Parandene kitu teu wani geruh ka salaki mah. Apal kana adatanana sok hariwangan. Hal nu kieu mah paling oge kudu jeung bapa ngobrolna. Isukna sanggeus salaki indit kuring gura-giru nepungan bapa. Untung bapa keur teu ka mamana daradag we dicaritakeun sagala nu karandapan. Bapa unggut-unggutan bari mesem. Ari hideep sok laweun, atuh mun ngelmu kudu anggeus. Karek bisa muka can bisa nutupna geus dicobaan. Sok keur baca deui sing telek aya jang nutupna oge. Heulah kitu. Kumaha bapa we pokona mah ulah ningali deui nu karitu, hoream ningali deui bukuna oge. Bapa imut teras anjeunna babacaan saterusna ditiupkeun kana embun-embunan, bari diusapkeun kana panon kuring. Karasa nyereset aya keluar tina embun-embunan. Awak lalaunan asa jejeg deui nincak dina lemah. Geus tah, ayeuna mah moal loba titingalian nu teu pararuguh. Hatur nuhun, Pak. Atuh si Karjan oge ayeuna mah moal katingali deui nya. Baruk hidup geus wawuh jeung si Karjan. Muhun, Pak. Pan basa kamari waktos abdi tiasa ningal nu karitu teh, pan manehna nu pangheulana ngawawuhan. Nya, keun we da si eta mah saledana oge bakal merengan, tong sieun. Muhun, Pak. Tos kapok moal oprek-oprek deui. Tapi da memang hidup mah engkena dina mangsa umur geus cukup. Tetep bakal bisa wauh jeung basa lelembut. Moal bisa dihalangan, da geus dicawiskeun ti dituna. Keun we tong salempang. Kuring ukur bisa calangap, sing horeng kitu nya. Kadatuan Agustus 2020. Cag pamirsa. Sakitu panginten ieu dongeng nu judulna obrolan rejeung bangsa jin nyaeta ieu Nyimas teh uprak-oprek aya hiji buku anu diaos nyaeta bab-baban tentang jin. Ku anjeunna dibaca terus diamalkeun nya kitu teh ya. Brai teh muka lalangse gaibna nya. Tah ayeuna pelajaran kanggo urang sadaya. Janten ulah kumawantun prak-oprek atau nepi ngamalkeun hiji amalan anu teu aya guruna. Bilih cilaka. Ieu ge kan tiasa muka tapi tiasa nutupna. Pami aya guruna mah kecuali aya guruna insyaallah bakal lancar nya. Sakitu we panginten, hapuntenna bila aya kakirangan sareng kapatan. Mugi tiasa ngahibur. Anu nuju manco, anu satia manco, mudah-mudahan urang sadaya aya dina kesehatan sareng digampilkeun milik rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng patepang deui di cariyos salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.